Saluk tikawit mirip almarhum Bapak Haji Darso, dugi ka putrana almarhum Kang Asep Darso, dugi ka ina ka para generasi-generasina, dari pangaresana Kang Haji Jatnika, dari Kang Ujang Darso, sareng artis-artis nusanes gitu nya. Kalau rasa ketinggal abah-abah masih kene cangker, masih kene seger gitu nya. Tuh, abah gamarna di Pengkernao, ayah gambar cacing. Oh cacing. Terus abah oleh ya di Pengkerna gambar hileun. Ya, abah wawan di Pengkerna gambar cing mengker. Oh, gambar unur-unur. Abah J. Tongo. Gambar agak lakbak mah di kenala di waris jelas kenal. Oh, kasaha? Tapi Pengkerna ada tuluy di anak sampuran Mbak Ahi. Anak sampuran Mbak Ahi. Itu si Cikal mah teu ka dieu soranna. Mohon kumaha aya abah ijo. Mohon si Cikal itu. Aya periode heula insyaallah ke mun atosan balik ka dieu cenah. Iya. Oh, kurang balik anjeunna ka dieu. Iya. Langsung kuring ge salah sabuah duta budaya di Bombay India ngahaturkeun wilujeng tepang tahun ka calung garetek atau 28 tahun atau ka garetek kiwari anu nembe satahun. Ieu salah sawios pangjejer di garetek kiwari generasi penerus seolah-olah janten naon teh disebutna teh nya manajer atau napi pimpinan atau napi naon bebas gitu tanya. Sebenarnya acara ulah ngadoakeun sing amanah, sing makin solid, sing bukbrak dina sawera nya. Tos salah tong dibahas kan penting. Tapi kade Cep Ridwan si bungsu mohon mangga tong dicolekan can nyuhun keur watos ka Cep Yuda nyuhun watos kanggo bakar komennya lain bakar. Sok kade di rasa sangat perwakilan almarhum. Da ieu. Dah. Ya. Mang Pele di hati balik saur mah cucu euy. Geranya se. Tapi teu aya colek-colekannya. Ulah. Ieu mah geus aya nu mesen bawona. Ya. Itu kan bensin tapi dipauk si Abah. Oke, pengetan lagu mah nu bertepatan sareng ulang tahun mah laguna ke kanak-kanakan ya persib kuring pada bensin. Kapunten kasadayana sumburing nyonton waktu sekedap. Ya, hoyong dipangniupkeun ku panganten taya putra ti almarhum Bapak Usep Rohiman. Eta nih hilap wae. Belanjana. Urang perwakilan aya ti panganten urang sasarengan ti para sepuh garetek calung garetek ya. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan pangdosna. Terus ya, urang lakuan ku Wanda Calung tah pareun rezeki seur acarana kapal dituna selamat ulang tahun kami ucapkan. Dipun keprok. Selamat panjang umur kita kang doakan. Alhamdulillah Calung Garetek. Selamat sejahtera sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga sekarang. Urang diatak dugi katilunya banyak, sebetulnya kalau kena waktu. Hiji, dua, tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo urang saterengan tiup. Ya. Wilujeng tepan tahun kamo pertanyaan kiwari anu ka satahun oge calung